Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Iya kan dunia kamari awewe itu mani campernik gelis luar biasa. 20 tahun ka tukang kuari, ya Allah, susuna percis kos balon kurang angin. Berarti kan beak. Eta dunia eta kos gitu. Kamari mah bujurna eplok cendol, kuari mah teu ngagiplek kuru. Tinggal tulang doang. Kanyahoan tinggal tulangna aya anjing ngagogogan. Pajar tulang kan berarti. Dunia ya kan cerita dunia. Naon artina tu dunia? Kamari urang boga kijang nu anyar kuari geus eueuh, Avanza nu anyar kuari geus eueuh, Fortuner urang boga kuari geus eueuh. Oh tuh tinggal jemputan bae tu imah urut aing kuari geus eueuh. Dunia sekejap. Kamari duit tu kamari poe ieu eueuh, nu poe ieu aya ge isu page tu eueuh. Dunia seperti eta dunia. Berarti kan leutik samanang qalila. Haju ditinggalkeun kan ku urang. Mantak cek Tuhan Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu karena dunia eta mah 100% di akhirat tak bakal cilaka. Ya Allah, sekali deh kan ku jelis ya, lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia, ngejar dunia, rindu terhadap dunia, eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna. Kadangnya ku jelis ya, atau kadangnya aja aing ngomong eta bahasa Tuhan Abdul Qadir. Geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta karena dunia, cinta kana akhirat, pindahkeun ka cinta urang. Padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat. Masya Allah. Namun urang kuari cicing di dunia cinta kana dunia, di akhirat bakal cilaka. Cirina jelema nu cicing di dunia haji cinta kana dunia kumaha? Cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator. Isuk-isuk geus HP, tas salat lain istighfar HP, mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih. Aya kabeh kan? Aya kabeh. Urang deuk salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae, tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa, oh walah wahuluh, masyaallah. Aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuh obor hirup. Tarau bi ayatillahi samanan qalila. Karakter orang-orang kafir mah horenganannya ngagantikeun bi ayatillah ayat-ayat Allah samanan qalila kana harga anu saeutik anu dunia. Orang-orang Yahudi teh lain teu palalinter, Taurat teh pinter. Orang-orang Nasrani teh lain teu pinter Injilna jitu ayatillah. Istalu di mana istabdalu majaz isti'arah tabaiyah nu mantak dingaranan majaz lain make makna aslina minjem kalimatun ustumilat nu mantak dingaranan isti'arah lantaran disebut musyabah bena dipikeun musyabah nu mantak dengaranan tabaiyah lantaran nuturkeun kana asliyahna berjalan dina asliyahna heula tah ngaji teh lamun geus datang ka dinya rada nyai-nyayan kan aya istarau meuli masa ayat dipake meuli samanan qalila kana dunya iraha transaksina jan teu jual beli bahkan kata ya duit nah, dipakai beli barang itu ngaranna meuli iya mah lain ayat teu dipake lain pake jual teu dipake mah ditinggalkeun demi untuk kebutuhan dunia jadi ninggalkeun ayat mencari dunia lain teu yaho ayat kitu pinter berarti gagantikeun kanyahonyana ayat anu sakitu mulia lantaran wahyu Allah digantikeun kana samanan qalina sekejap. Dohol mantak banana istabdalu geus ulah di manaan istarau tuku berarti amri anggenti akan ya alladzina berarti aturan istirona bimana istibdal subihal istibdal bil istirona mulai kita ngaji puyeng tak kos gitu puyeng geus sia nu teu mondok nu mondok mah kos gitu ya kecil mah leutik mah kos gitu kan poho deui
Tuh kan kos gitu tuh. Guys, kaditunan ke istarau bimana istabdalu. Berarti kan nuturkeun kana istibdal, berarti majaz, berarti masdar. Mantak jadi tabaiyah kuari. Guys, singkat bae seperti kos itu. Jadi atuh ga maknaan istarau da ulah makna tuku ngagentiakeun. Mun maknaan tuku salah. Salah. Jai meuli mah, ieu pameulina, ieu barang nu dibeulina. Tah. Aya ayat papan lain kos itu ditinggalkeun teu make ngaranna. Tapi demi meraih samanan kolila. Oh berarti istabdalu ngagantikeun ayat anu mahal hargana, ngagantikeun ayat anu istimewa luar biasa mulia lantaran wahyu Allah digantikeun ka samanan kolila yakni dunia nulir teu beda jeung meuli daripada aya gagantianana. Aduh pohara ayat Allah berupa wahyu belah dituna Taurat jeung Injil belah dieuna Al-Qur'anul Karim ditafsiran ku Imam Jalal di ayatil Al-Qur'anul Karim mulia pohara anu bakal ngadatangkeun kana kahirupan sejahtera di surga Allah lamun nurut nuturkeun kana Al-Qur'anul Karim tina ucap tingkah jeung pola urang teh nuturkeun Al-Qur'an pait amis terus paeh urang surga Allah. Al-Qur'an sebagai wasilah jang ngadatangkeun urang ka kahirupan anu lestari di surga Allah. Wahara tuh ai dunia dunia mah duit nu kamari dileungeun urang poe ieu geus eueuh. Mobil nu tahun kamari aya poe tahun ieu geus eueuh. Motor nu kamari aya kuari geus eueuh. Sakejap dunia mah lamun ku urang diperhitungkeun jaheuh. Hok geura. Duit kamari urang nyekel 100 juta poe ieu geus eueuh. Motor kamari luar biasa. Sagala rupa motor aya kamari keur boga teh. Hei, ka motor beat aya. Motor nu gede teh naon eta ngaranna? Naon ngaranna? Lain, anu lamun aya nu ngabonceng kitu bae teh tah aing mah greget jasa. Kunaon nyiptakeun motor kos kitu teh? Tah lamun pake ngabonceng kiai teh pantes. Atuh teh pantes banyak kiai make udang-udang kieu bae naplok. Aya jelema nyiptakeun motor kos kitu. Ulah sok tapakur we goblok teh jelema. Atuh ka eta mah lamun urang sorangan aju beneran nganggih jahe. Nah, itu kan motif sab. Haji panjana mah teu bisa tah ngadeng lamun teu nyeklak teh teu bisa motor kos itu mah hese. Deuk ragag bae. Kudu nyeklak bae pan. Atuh pan eta mah teu kudu nyekelang ge geus nud-nudan ka dieu teh. Ya Allah ya Rabbi. Ai kos kitu hayang ngora deui teh hirup. Sia aing lain aing. Sia mah kolot ge kos kitu. Nah, ieu kan dunia ta dunia kamari awewe itu mani campernik gelis luar biasa 20 tahun ka tukang kuari ya Allah susuna percis kos balon kurang angin berarti kan beak eta dunia eta kos gitu dunia eta kos gitu kamari mah bujurna eplok cendol kuari mah teu gagiplek kuru tinggal tulang doang kanyahoan tinggal tulangna aya anjing ngagogogan pajar tulang kan berarti dunia ya kan cerita dunia naon artina tu dunia kamari urang boga kijang nu anyar kuari geus eueuh Avanza nu anyar kuari geus eueuh Fortuner urang boga kuari geus eueuh oh tuh 3 jemputan bae tu imah urut aing kuari geus eueuh dunia sekejap kamari duit tu kamari poe ieu eueuh nu poe ieu aya ge isu page tu eueuh dunia seperti eta dunia berarti kan leutik samanang qalila haju ditinggalkan kan kurang kumaha paharto sugihna balik sugan mawa kunci apaan saja teh sugan Mercy nu kunyana di papaket eta Mercy Jeep teh anu ka mana kunyana di anti tembak pan eta mah dibodip sedemikian rupa balik ka kuburan sugan kuncina dibawa atau ban setipna yang teh ibutin wah 10 besar dunia masuk terkaya 10 besar dunia paharto teh triliunan rupiah geus hese
lamun make kalkulator nu Haji Pendi mah geus moal kapuateun. Tek nol ka mana ya? Teu kapuat. Kalkulator murah ka mah kitu. Teu kapuat. Atuh dia mah ngana enggak 1 juta, 2 juta, 10 juta masih kalkulatornya masih main ge. Tahu lah 100 juta lah masih main kan. Asal geus bangsa teh we, ieu kumaha cenah ka dieu ieu. Ieu kumaha? Bantikeun kalkulator kos kitu Bang, guys. Jeung sia-siana habak. Teu main nol. Hasilnya nah, hasil. Ih, miliar ge geus hese. Miliar ge tek. Ieu genep. Ieu genep. Ih, nol ka mana ieu? Ai yang jeung susah sok resep jeung seurikeun. Asa hiburan jeung susah teh sebenarnya. Ya Allah, ya Rabbi susah maka kota ge kajeuleuh kan urang. Lain setelan. Masa make samping make sepatu. Kan teu nyetel eta ngaranna. Eta mah samping mah sendal, make sepatu-sepatu. Masya Allah, aya deui make udang-udang make jaket. Kumaha sih teu nyetel teh budak. Mantak zaman SBY eta Agim ieu keur carita nyetel. Agim kan lari pagi jeung SBY make udang-udang. Weh cek ulah ieu ya hebat teh ka anak teh. Hebat peleba mana? Ieu make udang-udang bae. Nih. Ieu nu kos ge bodoh ngaranna. Masa lari make udang-udang. Lari baru lain make udang-udang, lari mah make training, ulah make nanaon, priwit teh trit. Eta pinter gitu ngaranna. Geus eta Agim teh teh ge zaman SBY. Nya kan diorbitkeun. Lari pagi jeung SBY. Atuh selain salari-lari da ieu mah sarua teh ge pencitraan keneh. Ngan ieu mah keur carita make udang-udang salah. Udang-udang mah jang salat. Jang salat, ngariung ge geus kudu make udang-udang. Yang saya ieu mah ngariung make udang-udang aya salat teu make kopea goblok beureuh. Teu jawab teh karena teu nyurup eta ki pudoli kos kitu teh urusan. Teu nyurup. Iya, ikir cerita istarau bi ayatillah samanan qalila. Masyaallah. Saha anu bisa maca ayat berarti kan Allah ngagerakeun lain sembarangan. Atawa nu ngadengekeun ayat, ya Allah, lain sembarangan. Nu mantak datang ka reup sare. Eta teh naon ku indah-indah. Mantak kiai lamun datang ka murid HS hebat eta kiai. Bisa menyejukkan hati murid. Pantau geun habak. Tuh ieu. Ishtarau bi ayatillah samanan qalila. Hanya demi meraih samanan qalila dunia. Jabatan aya dinyana, Quran aya dina qalbunyana. Tapi hese dek nerapkeunana hanya demi samanan qalila. Boro-boro nerapkeun keseluruhan fikih. Datang ke urusan jilbab bae kurang kumaha di DPR lu pinter lu talar Quran dek nerapkeun eta bae ge masyaallah wah sedasa hanya untuk samanan qalila sampai saiki dereng ana keputusan mengkonon laiki ayat teh istarau bi ayatillahi samanan qalil bacakakeun ge saking DPR maring DPR ku sira iso ora siki baca ki aja mengkonon sira ngaji nek endi sira ning Cilongok bae kajangan jeung kana endi saya ngaji maring aku bae sia ngomong jadi acak-acakan gitu. Aduh ya Allah ya Rabb, hanya demi samanan qalila jabatan, hanya demi samanan qalila tahta, hanya demi samanan qalila wanita, hanya demi samanan qalila. Nah, dengan berbagai samanan qalila dunia ditinggalkan ayat istarau bi ayatillahi samanan qalila. Kajen tama batur mah DPR mah emang keur ngojai di neraka tama kos kitu mah. Ieu bae kiai nu di kampung ngaranna bae kiai salapi, tapi ka pendopo deui. Ulah ngileuk ka dieu sia biasa bae. Aing kasinggung. Biasa bae.
hanya samanan qalil. Ayat digantikan ka duit 1 juta, 2 juta, 10 juta. Naik ke panggung hanya untuk samanan qalil. Ishtarau bi ayatillahi samanan qalil. Engke kumaha di akhirat mah. Tah, ieu karakter kafir seperti kitu. Kafir mah jelas kos kitu ishtarau bi ayatillahi samanan qalila. Tapi urang ku ari nu jeklan Al-Qur'anul Karim demi meraih samanan qalila, gereja tanda tangan bae peda aing jadi mui demi kelestarian mui daripada aing teh tanda tangan coplok jabatan wani aing mah kajen teuing kumaha ge demi samanan qalila kajen teuing di akhirat dibeuleum ge da kumaha jabatan aing keur bupati negara urang keur demokrasi aya agama sia agama ulama atuh Islam aya negara demokrasi beratan ke agama sia beratan ke negara sia ulang ngomong kos kitu cenah ieu mah pokona mah kami mendek tanda tangan bae karena kami mah jabatan bupati hanya demi samanan qalila jabatan bupati sabaraha tahun sia ngajabat jadi bupati engke dibeuleum sia di neraka jahanam sabaraha halilan ishtarau bi ayatillahi samanan qalila kafir mah geus jelas tapi babatok sia tuh pakai babatok we pantungan ya Allah ya Rabb Masya Allah Karim hanya samanan qalila secuil anu Kangjeng Nabi mah menyikapi dunia teh lain lalagaan pan urang geus sering za Kangjeng Nabi lempang jeung sahabat kemudian cak Kangjeng Nabi itu naon bangke tuan nu bantak dipikeun kuran teh hayangeun nu bogana embungeun nu bogana nu bantak dipikeun nu nu bogana kunaon ijideun gilaeun Allah menyikapi dunia leuwih ijid tibatan bangke tibatan nu boga bangke terhadap bangke tuh nu mancak dunia teh mun urang nyaho kana hakikatna dunia bau sabenerna mah lamun nyaho kana hakikatna dunia bau sakumaha bauna bangke mendak Kangjeng Nabi ketika Isra digambarkeun ku Gusti Allah aya seorang ini Nini kan aya nu henteu bengking mah bengking. Nya nini nya bengking. Kan geus eueuh pupurieun. Geus eueuh pupurieun atuh can nini mah nya bongkok, nya kuru bengking. Berarti kan geus eueuh nanaonan tah nini. Saha nu hayang kawin ka nini jadi stadis. Nah, kuari nini. Tapi dipoles. Masya Allah eta nini make lapis. Ya Allah make lipen weh lipen lagi tengah nama berem sisina mah hideung dimodif punya pacar artis. Ya Allah make shadow. Ya Allah ya Rabbi ieu na di plat-plat aya berem-bereman biasa orang gila kan nini kos gitu kan gila. Masya Allah ieu make rencengan biasa. Ya Allah dadana dibuka deh atuh dadana dibuka ge lamun nongtot aya mah pan ngahelob wah ya ini parah ini parah ya Allah ya Rabbi. Nah tapi kan gambaran seperti eta Kangjeng Nabi digeroadkan ku nini ya Muhammad anjirni ya Muhammad anjirni tapi Kangjeng Nabi terus bae ya Jibril man hazi saheta oh cak malaikat Jibril hiya dunia eta dunia mun maneh nembalan ujianana umat maneh ngojay di dunia kejaranana dunia bae untung maneh teu nembalan Muhammad. Masya Allah eta digambarkeun nini-nininya bengkingnya jore geus eueuh dipangjore-jorena urang lamun kuari aya nini-nini di dieu hiji bae gila urang pasti kararieu bae komo haji pendi mah pan tolol jelema sekarang bau nini aya jahe onah punya nggak dipentang di dia tapi lamun nini sekarang dia bae kan ini mah bau hamru tuh hapek ya nama tuh saya heran ini mah sanajan make esprek bae disemprot misalnya kurang set tetep kambe bae cek nini wah sia cenah gitu marah nini oh nyahuan bae aing aya sia ka imah ka ambe
Nah ieu kan gambaran dunia seperti gitu saha nu resepeun kan ini iji tinggal ini mah belu ini mah gila ini nah ieu kan dunia hakikatna dunia seperti eta komo mun Kangjeng Nabi ngagambarkeun bangke masyaallah karim mantap wali-wali Allah geus dibere ilmu hakikat sehingga neule dunia leuwih joret tibatan Kocomberan lamun Hasan Basori nyaritakeun perjalanan hirup teh tapi indah Hasan Basori perjalanan hirup teh Gusti Allah indah jasa tentrem jasa tapi keindahan jeung katentreman teh horenganan engke bakal mawa kacilakaan Gusti keindahan jeung katentreman dunia cek Hasan Basori keindahan jeung katentreman dunia nu bakal mawa kacilakaan naon hartina Gusti sapira di dunia teh moal lila Gusti bere abdi pandangan terhadap aslina terhadap dunia Gusti cek Hasan Basori terus saya ibadah ka Gusti Allah ngadoana seperti eta ya Allah ya Rabbi hirup teh tentrem jeung tenang neule dunia teh indah neule dunia teh amis sakumaha cek Kangjeng Nabi adunya mah huluun hudrun dunia mah amis tul hejo ku ayeuna sakitu abdi teh ningali dunia teh indah Gusti tetapi ternyata horenganan bakal mawa kacilakaan bere pandangan abdi terhadap aslina dunia Gusti ya Allah nah mulai Ki Hasan Basori zuhud lalaunan dibere teu hayang kana dunia ya Allah begitu pas dibere ilmu hakikat ku Gusti Allah ningali dunia gila sakumaha gilana urang neuleuh Kocomberan nyana ngomong deh ya Allah ya Rabbi horenganan kagilaan abdi terhadap dunia ieu lah nu bakal mawa kabahagiaan jaga di akhirat Gusti ulah dicabut pandangan abdi terhadap kagilaan terhadap dunia Gusti tambahkeun Gusti pandangan mata hati abdi kagilaanna kaijidana terhadap dunia sebab kagilaan kaijidan terhadap dunia horenganan anu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat Masya Allah maot keur mijina teu hayang jasa kana dunia eta bahasa Hasan Basori bahasa Tuan Si Abdul Qadir malain Gusti sabada abdi dibere ku Gusti hakikatna dunia dibere nempo mata batin abdi ya Allah ya Rabbi horenganan sakumaha nu dicaritakeun ku Gusti sakumaha nu dicaritakeun ku Rasul Gusti percis abdi ningali dunia kos nini bengking Tuhan sehat mah Tuhan saya mah kos dibere nya neuleuh dunia teh kos nini joret biasa teu hayang sakali mantak cek Tuhan Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu karena dunia eta mah 100% di akhirat bakal cilaka ya Allah sekali deh dengikeun ku celis ya lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia ngejar dunia rindu terhadap dunia eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna kadangnya ku celis ya atuh kadangnya ja aing ngomong eta bahasa Tuhan Abdul Qadir geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta kana dunia cinta kana akhirat pindahkeun ka cinta urang padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat Masya Allah karim lamun urang ku ari cicing di dunia cinta kana dunia di akhirat bakal cilaka cirina jelema nu cicing di dunia haji cinta kana dunia kumaha cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator isuk-isuk geus HP tas salat lain istighfar HP mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih aya kabeh kan aya kabeh urang deuk salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa walah wahuluh masyaallah aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuh obor hirup iri jelema merindukan dunia ya Karim ya kamu ya Allah ya Allah ya Allah nah datang ka mana coba diri urang mencintai jeung merindui dunia sehingga nu cek Tuan Abdul Qadir jelema cicing di dunia
mengejar dunia jeung cinta dunia, jaga di akhirat bakal cilaka. Leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali, jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus tah mah siap jasa kudu ka neraka. Hiji, ketika jelema hirup di dunia kuari mencintai akhirat lantaran aya sorga, eta ge antara neraka jeung sorga. Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah. Parah jasa. Anu salamet kumaha tuh? Anu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia, ulah resep ka akhirat. Sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake ka resep tambah sapira makhluk. Hiji bae dipake ka resep teh duniana. Allah karak beres. Dicaritakeun unggal minggu ge tetep nu jadi hayalan teh dunia kene tarak ke beres gaji ulah cinta dunia aju minta doana cenah kiai kula supaya bisnis kula selesai tangkorak sia beneran tarak ke beres dari takdir ulah cinta dunia ngaju kiai da kumaha tuh ngadoakeun bae nya nage kadang-kadang perpuluhna kiai goblok masih dia yang perpuluh kene bae. Waya ngadoakeun bae jalain duniana nu jore mah wala tansa nasibaka minad dunya. Cinta terhadap dunia. Nah, urang sebagai khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dijadikan khalifah teh titah ngurusan dunia tuh pertanian urusan, tuh gunung urusan, tuh perekonomian urusan, tah negara urusan. Tapi ulah mencintai urusan henteu pernah Kangjeng Nabi kadatangan jelema nu tani titah eureun tanina malah survei Kangjeng Nabi ka petani-petani sing bener tanina. Penting awas ulah cinta terhadap dunia. Allah Kangjeng Nabi ka pasar, Kangjeng Nabi nyaritakeun sing hade dagangna, lain eureun dagangna sok pajukeun, jang ngabang, sok jang syiar moal bisa perang tanpa aya perekonomian. Sok nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan dagang kita eureun ibadah bae ka Gusti Allah teu. Nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan petani kita eureun teu. Nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi tina nagara terus. Tetapi kade ulah mencintai dunia, urus dunia. Ketika perang modalan tah perang, ketika ngabangun syiar modalan tah eta tah titah kos kitu tah. Lain berarti haji urang cul igel lepas dog salah tentu ngomongnya si pentingnya naho tah eta kos karan itu jadi urang urusan khalifah urang sok urusan urang dagang sanggeus dagang untung masyaallah ya duit ya alhamdulillahirabbil alamin sanu keur ngabangun masjidnya oh itu tuh awas ya salila di aing aya keramik bagian aing kenteng bagian aing semen bagian aing pasir bagian aing tah anu ngabiayaan tukang bas geus bagian aing. Ai kami mana? Geus ulah siapa milu bae jeung aing ke. Di aing loba keneh duit. Tah eta kos kitu kan mantep ngadengena ngeunah hengge ngadengena. Buktina jauh. Mana? Kita keramik bae hese. Oh keramik bagian mana aja? Ayo ukur bae geus ukur. Ukur aya sabaraha? Ieu teh mangaji teh. Ha geus besi aya nu rek nyumbang teu lah ka aing bandari. Nah, geus aya cenah ieu aya setengahna mengaji jakabehna ieu kan aya 1000 meter. Ieu geus aya kabeli 600. 400 meter deui. Manya nu 600 kabeli 400 kabeli. Barang waduh sia mah. Neraka jahanam. Ya Allah ya Rabb. Dunia sing ade. Jadi dunia mah hina, dunia mah ijid, dunia mah sekejap. Nu sarugi nu kamari tuh nu nyana kuari geus paeh tinggalkeun kamari tuh pamajikan itu tuh geulis jasa wari ka mana Mang Haji paeh tinggalkeun itu mobil saya itu mobil Mang Haji anu wari ka mana paeh tinggalkeun hari itu pet anu sabae panelo mah jenderal wari paeh jenderal ge modar sarua itu periwit sa polisi periwit ngagantung jelema mana atuh kan di periwitan jero kuburan tatrit kami ditinggalkan dunia tah
sok randapan gerak urang jaheunya dunia nu urang aya keneh ge duit nu kamari poe ieu eueuh nu ieu aya ge isuk bakal eueuh motor kitu keneh geus sabaraha kali gontor geus sabaraha kali ganti ternyata harengkos kitu dunia mah ngitulah mobil yang motor ya tanah dan lain sebagainya kadang jadi nu urang jadi nu batur kadang jadi nu batur jadi nu urang ya dunia tinggalkeun paeh ditinggalkeun sekejap jabatan nu kamari jadi presiden kuari geus eueuh kamari jadi menteri kuari geus teu kamari jadi gubernur kuari geus teu jadi bupati geus teu berarti kan sekejap tapi ayat Allah mah ayat Allah terus bae sebab ieu mah qadim nu bakal ngadatangkeun hamba-hambana ka surga Allah tapi kafir wanieun ngagantikeun ayat anu mulia nu agung digantikeun ka samanan qalila na'udzubillah min zalik ieu si hade urang istarau bi ayatillahi samanan qalila kuari we di DPR haja untuk samanan qalila kabeh ge dilepaskeun kabeh ayat-ayat Allah mantap lamun nyanda jadi PR paeh masyaallah na'udzubillah min zalik wallahu a'lam sebab naon teu make ayat make kepentingan demi samanan qalila eta bae geus segi rumus bahaya gas gali geura DPR paeh gali saminggu buka geura mun teu bilatungan teu teu bilatungan kajen hukuman namun teu make ayatillah istarau bi ayatillah samanan hanya demi samanan qalila aja atuh lain DPR bae sia ge sarua bae nu ngridit eta teu make ayatillah ayat Allah ngaharamkeun riba teh nu kos kitu tapi demi samanan qalila yang boga mobil tah yang boga mobil teh samanan qalila kajen lah ngeridit ge ulah demi samanan qalila paeh bah ge sate sia kajen buku sate embes deui sate sia masyaallah dari Ishtarau bi ayatillahi samanan qalila fasaddu an sabilih ngagantikeun ayat-ayat Allah yakni Al-Qur'anul Karim anu agung anu mulya nu maha baqo digantikeun samanan qalila kana dunia anu sekejap sekejap na geus sekejap na deui ya tarau kuninggalkeun maranehna kana ayat demi untuk memuaskan syahwat jeung hawa wanin kafir mah fasaddu an sabilih ngahalangan na agama Allah geus kafir Nasrani Yahudi ieu urang nu nyekelan agama urang nyekelan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim pedah urang jadi pamarentah wanian fasaddu an sabilih ngahalangan tina agama Allah atuh geus cilaka mantap urang lamun jadi muih hese eta ketika aya usulan-usulan ti kafir kumaha coba menjadi pamarentah ye cerita mah eta mah kan birokrasi aya teh mah henteu atuh pan banyak kapan kudu akur ai iman teh atas diku bil lisan binutki bil lisan wa tasdik bil jinan ngaranna iman anu sampurna ucapan jeung hate jeung pagawean akur cek urang Karawang mah ceplak jeung tapak akur iya tuh saya papan ceplak doang tapak mah henteu tah kan kos kitu dah besi bae nu ngomong ka kitu teh makan sekala kadar birokrasi cek jaya hate me inkar tanda tangan bae ieu tanda tangan teh pagawean ngaranna ngaridoan mata kurang kudu sasalaman ge tasafahu baina rijalikum sok sasalaman namun memang ieu waktuna bagus namun memang kudu sasalaman urang duaan sasalaman eta teh ditanya ya Rasulullah aya sasalaman naon sasalaman teh ngabuktikeun hate urang eueuh nanaon jeung manehanana dibuktikeun secara simbolis ku sasalaman tek masyaallah kan komo urang Arab blak 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 ya Allah tambah deui urang Arab anu selon jeung tarang blak muncul nuhun bek sagede leuwih teuing tambah eta secara simbolisnya jadi hate geus dihampura itu naon jeung urang sasalaman plak nah ieu secara simbolisnya urang lamun jual beli atuh geus eta mang duit tah geus tah
simbolis naon make tarima meuli nyaman jadi itu tarima ngajual ijab qabul eta adalah simbolis tina tarodin teh silih ridwan kula boga duit tah duit dajang meuli mamang boga barang tah barangna tarodin ngaranna silih ridwan secara simbolis dah tarima meuli nyaman itu tarima meuli nyaman geus beres tah kos kitu tah eta gara jual beli syariat mantap jasa kuari mah pan urang meuli nyokotan bawa ka kasa ka ditu ngantri ka ditu nyanana make kaca dek tarima meuli jeung saha hese ala Yahudi tak urang teh kuari mah pasodoan sabili Yahudi teh ngahalangan tina jalan Allah lamun secara langsung moal bisa langsung kunyada dipantau yeun sabar subur dijieun minimarket dijieun supermarket dan lain sebagainya sekian tingkat belanja di handap bayar di luhur eueuh transaksi tarima jual tarima ieu ge termasuk pasodoan sabili ishtaru bi ayatillahi tsamanan qalila pasodoan sabili carana pasodoan sabili urang di berbagai-bagai geus puguh diperpolitikan kunyada dihalangan tina jalan Allah DPR tinggal DPR talar Quran tinggal tepal Quran sabaraha DPR urang nu talar Quran tapi lain talarna merealisasikan anak ayat henteu ternyata eleh urang atuh berarti ku demokrasi demokrasi buatan Quran apa lain berarti pasodoan sabili Quran teh supaya nerapkeun undang-undang Al-Qur'anul Karim ternyata make demokrasi henteu katerapkeun berarti demokrasi teh termasuk pasodoan sabili anu terus menikmati demokrasi atuh neraka ayo sia ya ulah kitu cenah nyurana surahkeun ku sia aing ngadanyakeun salah awas ya kan dipentug sia ku sarahkeun sia ayo surahkeun ku sia geus lain make peureup deui golok bae sia aing calangap sia di barang sana itu kuat ieu kakarak ieu ilmu zahir tafsir zahir urang lamun nyaritakeun tafsir hakiki mah murikak bulu tafsir teh kapan aya tafsir zahir padahal ieu kabeh ieu Jalalain Sawi Ayatul Ahkam kemudian gitu tafsir non gitu ngaranna Qurtubi tafsir berbagai tafsir zahir tapi lamun ayat tafsir Syafi'i anu mengarah kana hakikat tafsir hakikat aya karangan Imam Syafi'i ayo Imam kitu Maliki tafsir hakikatna masyaallah tuh aya bahasa sababaraha non kitu ngaranna sababaraha sahabat anu nafsiranana langsung make hakikat urang mah lamun nafsiran ayat anu eta bae ayat non kitu ngaranna ayat Ramadan wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba atuh eta kapan ayat tayamum ngeunaheun tetapi ahli hakikat mah lain kos kitu nafsiranana fa in kuntum marda lamun aranjeun garing hate pinuku syahawat aw ala safarin atawa perjalanan menuju Allah tapi di jero hatena pinuku hawa nafsu tuh aw jaa ahadum minal ghaid ai ghaid mah kapan eta teh kitu WC ngisi urusanna dunia atawa jero hatena pinuku urusan dunia aw lamastumun nisa ai tadi mangan sakadar kahayang dunia kuari mah lamastumun nisa ai nisa eta dunia sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun al mar'atu mata'un wa khairu mata'iha al mar'atu sadaq berarti awewe eta dunia aw lamastumun nisa ditafsiran ku ahli hakikat mah eta adalah manehanana bergelut dina dunia HP jaringan jang dunia organisasi jaringan jang dunia partai jaringan jang dunia nah ia bergelut lamastumun nisa dunia Palam tajidu ma'an hajun temanggihan jelema ma'an teh cai tapi jelema anu yang ngaluruskeun ya ne Kangjeng Nabi teka zamanan Kangjeng Nabi ma'an teh palam tajidu ma'an temanggihan Kangjeng Nabi sahabat temanggihan ka sahabat tabiin temanggihan ka tabiin jang ngaluruskeun anak
guru mursyid falam tajidu ma'an teka pagi jeung jelema-jelema nu ngalempengkeun ngabersihan qalbu fatayammamu sa'idan thayyiba tayamum bae geus ulah make cai cara tayamumna kumaha terserah gerak guru mursyid anu nyahueun oh sia panyakitna ieu tayamuman nah Haji Pendi ya kadia sia kadia nyokot lebu nu loba sakumaha lobana sakintal kumaha ieu sih mah mending dilebuan langsung ngeus dilebuan nah gali heula aja lebuan paeh di dinya kajeun tina paeh si wadehem sagala rupa eta urang we ieu lah urang nyaritakeun ayat per ayat Masya Allah urang lamun nyaritakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum make hakikat ya Allah ya Rabbi geus teu daya teu upaya tak ayat tafsir hakikat anu dibaca kudu ku ahlina sebab besi salah ieu ge sarua istarau bi ayatillah make majaz heula eta teh jang notor kana makna hakikat di manaan ku istarau salah lantaran isyra mah engkena bakal ayat timbal balik tapi kapan ieu mah istibdal geus mulai make majaz ieu ge geus bagian daripada mengetahui secuil hakikat kuarin sebab make korenah kapan nah istarau ngagantikeun ayat yakni Gusti Allah kan ayat Allah teh Gusti Allah kok bisa pas gitu sih kapan urang teh kabeh tercipta ti Gusti Allah teh tina cahayana nyokot ku Kang dibikeun ka Kangjeng Nabi tina cahaya Kangjeng Nabi jadi alam ieu teh kapan cahaya Kangjeng Nabi aslina mah kapan Gusti Allah ayat mantap kabeh jadi ayat ieu teh gunung ayat Allah laut ayat Allah tatangkalan ayat Allah urang ge ayat Allah mantap urang ayat Allah geus lamun urang nempo secara zahir jelema lamun secara batin ieu teh tajalli Allah geus luhur tah tajalli teh aya ge di lembur mah haji sajali ieu mah tajalli tah ieu kan Gusti Allah bisa ai eta sia hirup ai hirup usaha nu Allah atuh tajalli Allah di sini ai gerak nang saha nang Allah bisa henteu lamun ku Allah teh gerakeun atuh henteu berarti kan tajalli Allah digerak nu aya di sia tapi urang mah can datang kan kadinya kulantaran can datang nu kadeuleu teh si eta bae udin bae Haji Pendi bae kadeuleu bae ungkug-ungkugan leumpang si eta bae can datang urang tapi eta sebenarnya mah ayat Allah tajalli Allah di eta nah ieu kan istarau bi ayatillahi tamanan qalila nah lamun keur nyaritakeun tamanan qalila gambaran tamanan qalila Kangjeng Nabi mun nyaritakeun sorga teu terasa urang aya di sorga ketika ngagambarkan dunia lu hina terasa hina dunia teh sehingga leuwih tibatan bangke kahinaan dunia loh urang teh keur di majelis heulah kaluar bae sendal leungit marah eta dunia teh goblok sendal aing sendal kulit siap heuy urang eta kita hese istarau bi ayatillahi tamanan qalila batak basdur bisa nafsiran dia bisa nafsiran itu tafsir kosmik masih zahir kene na yalah fasaddu an sabili ngahalangan tina agama Allah di mana maneh cicing di pamarantahan maneh teh ayat Allah kunaon atuh ayat Allah kok bisa henteu make karena ayat Allah nah iyalah bagian siksa mentak kadeuleu ku ahli-ahli Allah mah jelema-jelema anu henteu make ka ayat Allah sebab naon henteu batin zahir ku ahlina mah zahir bahkan kaambe lamun jelema cinta jasa kana dunia teh mentak bisi aya kiai misalnya datang urang kieu bae kos kula lamun datang haji mah kieu asa teu kuat keur mah hatena dunia kewek deui aja teu mandi deh tadi emang meureun penyakit bau badana aya teu keur ieu teu leuletik bau sering ahli Allah mah begitu sok besi zara misalnya ka biblut ya aja bibulutna mundur deui eta geus kaambeul
Haji Pendi ke Jakarta ngadek naon kita ziarah ke Habib Lutfi malam Salasa kan sok aya di Jakarta. Habib Lutfi na aya tapi ngonci maneh. Ngonci maneh trek geus. Terus assalamualaikum, waalaikumsalam. Sora naon. Ditungguan datang ke subuh cak Habib Lutfi aing mah kajian salat qada daripada magian nyana. Qada. Eta kunaon eta? Ka Ambon dijauh kene sana datang ka Ambon. Di ibu lah sangka, masya Allah, lain seetik wali-wali Allah, anu bisa ngambil. Dek datang hiji jelema, almarhum abah baik. Hayang hiji jelema susah jasa. Kunaon teh abah nungguan bae di lawang teh. Begitu datang, wes. Nih, berarti cakulanya keur nungguan ya. Bener bae. Padahal mah jelema susah, teu geus lila, erek ngobrol. Bah, kok eta disabut itu hatena bersih, saknya jelema biasa. Aya deui kedatangan kiai, da beja heula malah mah. Kiai anu dek datang, oh iya teu naon, barang datang ka dieu hees bae. Abah teh kitu ge abah. Beda udangkeun bah, tamu kiai anu. Diuk bae. Oh, balik deui ka dieu. Ku ibu teh kan titah diudangkeun, abah sia udangkeun tuh, aya tamu, diudangkeun bah, tamu teh. Titah diuk bae, balik deui ka dieu. Kasar urang ngaudangkeun anak. Ieu mah teu beda jeung si ieu. Gula tak kambe lain sosok kiaina tapi batinna terlalu cinta dunia hangru kan bau ente jadi ibu kula benek nanya we ka kiai kuari bawa tuh lain bau berarti awal ge bentek jasa ieu tapi lamun si eung wallah alam henteu beureun barang datang nu dua jadi bau aya sabanang kolila laletik hina bau. Masya Allah kan lamun Tuhan Syabul Qadir guys bisa ngabuktikeun nyekel apel dititah dicekel ngurucut getih nek sanu daek ngadahar apel uraja titah dicekel kegedean cekel dipencet kieu keluar getih berarti kan ieu apel menang meuli duit ti nagara eta teh kan getih rakyat. Masa kiai menta ka negara pakai ngabangun majelis. Nu mentak baueun. Kiai ngabangun pondok duitna ti negara baueun kajian kumaha ge santri teu betah. Motok kuari majelis teh bagus, pondokna bagus, santrina lake. Ki ora ono. Leuya. Wih, iku hangru. Apa iku hangru? Ya wis lah. Kok dahareun kok mun didahar ku urang eta gambaran-gambaran ahli hakikat Masya Allah karim nah ieu mah fasadduan sabili ngahalangan deui tidak lempangna agama Allah luhurna agama Allah dihalangan ya Allah ya Rabbi di negara behulanan guari mah soal jilbab bae dipermasalahkeun berarti kan fasadduan sabili ayo raramean ulah kunaon anu make cangcutna kita dipermasalahkeun pakai cangcut dari masalahnya susu kadang sepotong dari masalahnya malah mah di DPR dibahas jangan sepotong semua ayo saya korupsi dan lain sebagainya pasaduan sabili dalam rangka pasaduan sabili urawakan eta kakarak ngabahas ala kadar nah kuari secara politisnya pasaduan sabili kumaha ekonomi secara ekonomi pasaduan sabili kumaha urang mah nu jelas-jelasan teh larangan-larangan zahir tapi kan di negara mah lain make aturan-aturan pasaduan sabili urang di jerona aya cilaka kajennya nama keur ngurusan negara tapi ai kiai-kiai teh mah atuh cukup bae ku ngadoakeun nu penting tentrem penting aman jauh presiden mah bahaya menteri atuh cilaka nu ngurusan atuh teu kumaha ngan urang ulah terlibat urang mah ngadoakeun balalanderna bae beres geus ka ulah sok hajupu nya nguyup nya nguah cilaka teh mah kiai kos kitu batu ya Allah ya Rabbi manta kaya kieu teh gua ndek ieu naon karanganan ndek pangbenerkeun masalah naon roid aya henteu teu kudu ka dieu ka kiai anu bae sarua bae teu hayang iya tuh kiai anu geus pinter embung si siapa sarua bae lamun ngabagi di dieu jangan begitu henteu emang kunaon gitu embung jakana teh mah atuh geus lah teu bisa ngomong kumaha iya teu coba ngomong henteu lah teu
henteu omong henteu lah teu ya hese teh geus kos kitu teh hese Debatak lo jasa kiai anu aya di hareup mah bangun bagus jadi tukangan mah horenganan nyamual ya duit pamarentah teh konon kara segala nyeun proposal dan aya di hareup bagus di hareup manul masyarakat di hareup lumayan engke geura ge haseupna bakal kaambah haseupna eta dibere kitu naon kitu mambus embung jelema teh dibere embung sok kuari kiai pinter hajunya anak pernah jadi mui sok geura kaambeuna beda ku masyarakat embungeun masyarakat ngondang ge embungeun heran atau tadi di partai Golkar deui henteu aya nu nitahan ngan ngambe batin teh ngambung lah lain kiai teh mah naon emang eta ore koros tuh kebal-kebal tukang ceramah ge sarua kebal-kebal ge bener ge mah beneran ya ih bener kasar tukang ceramah ge sarua bae sarua sebab di benak hatina dunia sok geura teu kudu dibejaan ku kula teu kudu disebutan kiai anu tukang ceramah kakolotakeun tetep bae ceramah deulekeun kaambean ku masyarakat moal sebab tidak dibeneran lain ceramahna hubud dunia sok di Bogor aya tak kiai anu tata dina hebat pan ceramahna terus berita kolot teu nu ngundang ngariung acan dah cenah kiai mau ngomong ngariung bae emang hayang kita mah gambaran goblok sia kita mah gambaran mah oh di Cianjur wah udah sekolah kan mah pesantren di Picung aya teh kiai hebat santrina keur zaman kula di Picung aya 200 hebat kabelah dia ceramah kuari santri nu ngondang ngariung jelema jag-jag kan di Sukabumi kula pernah pesantren di Sukabumi 2 tempat aya teh hebat teh kiai di Sukabumi zaman kula warga belah dia masyaallah pernah ka dia gawe mah sekali nyaritakeun santri pangajian di Garut atuh bojoku orang Garut tuh aya weruh temen ge wis arep di Garut wis weruh kabeh ilayan Cikajang Samarang weruh Limbangan seluruh atuh bae mah ulin bae meureun main bae eta mah atuh di Bandung nya nyawa jasa kula mah Bandung masyaallah pembaturan gua ambal aya di Bandung aya jelema nu pinter jasa hebat pasantren ge ditingkat santrina loba kuari siji ora ono eta mah lemesnya sa Jogja tuh mah boten wenten kuari acul-aculan we jeung calon bupati ancul-anculan imahna mah bagus mobilna aya sapatuna erang tetapi ngarumas hatena santri hiji-hiji acan pengajian masyarakat teh nu daek ngambean sama sekali sok geura ge musibah eta kiai kos kitu teh musibah aing ngomong di hati ka hati mah sarua nyari cerik ya Allah ya Rabbi kunaon jadi kos kieu hawa nafsu Bandung lain hiji babaturan kula aya nu lain babaturan kula ge aya anu wah geus pokona mah terus kula mah janyaho datang ka Gunung Halu nya naon kabeh si Lilin terus ka ditu ka Babusal ka Gunung Halu nyaho jasa ai si ieu mah kurung batokeun pan hirupna teh itu jauhna naon nya mah mun cara lauk betok lauk betok sumur didinya deui betok sumur mun cara boga pamajikan hiji ka dinya deui kata limbang siapa pasoduan sabili kata limbang pasoduan sabili maksudna naon sing hade ieu urang katitipan ilmu kade ulah datang ka pasoduan sabili kade ulah dong kiai emang kiai ngaharamkeun naon ngaranna ngeureun ya sanu ngaharamkeun henteu kiai mah kalah ulah sok sempit-sempit teuing emang kita bukan hiji gas kredit ye tanggung jawab di akhirat jeung mama ambo mama ngojai di neraka babarengan ulah sok sambarangan fasaddu an sabili innahum sa'a ma kanu ya'malun
etala jelema-jelema kafir-kafir panggoreng-goreng ngapagawean nu dipigawe ku manehana naon saduan sabilih ya yarkubuna fi mu'minin kafir matara aya ngaraksa ngajaga ngariksa dedeuh ka para mukminin henteu aya sugan aya kakarabatan teu aya illa waladim janji-janji sudah ditepet teu aya kafir karakter kafir seperti eta iyalah wa ulaika humul mautadun jelema-jelema etalah anu moal liwat wates buang kawarah luar biasa nu jadi bahan ruhak neraka naudzubillah min dalik mudah-mudahan orang kabehan dibere bentam mata hate sehingga orang gede hampura bisa tobat ka Gusti Allah ngaku kana kesalahan-kesalahan ja urang mah manusia biasa tapi orang bisa tobat ka Gusti Allah sehingga karasa tetesan tiisna tobat diterima tobat urang ku Gusti Allah tur bisa ningkatkeun ibadah ka Gusti Allah deket jeung Gusti Allah cinta ka para ahli-ahli Allah ngajauhan ka para musuh-musuh Allah sehingga orang maut husnul khotimah cirian kitabna orang mudah-mudahan ke tahun hareup orang bisa kepanggih deui di minggu hareup orang ngaji ngabahas tentang puasa iraha tanggal hijina menurut hisab kopi teu kudu mawa kitab dina minggu hareup orang ngadengekeun ala kadar tentang puasa wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Angkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama, para asatir, para tokoh masyarakat, bil khusus kakersana Kiai Haji anu ti Cipocok nu parantos masihan hikmah-hikmah maulid. Mudah-mudahan anjeun adipasihan panjang umur, pasihan kekuatan, pasihan kalaluginaan. Oge bil khusus pisan ka ketua panitia pembangunan masjid berikut
wakilna berikut sekretarisna nu aya di sisi kenca kaula nu geus berbau kadaluarsa urang doakeun panitia pembangunan masjid anu teu dirobah-robah masjid geus jadi atuh nyanana ge embung diturunkeun deui hayang terus bae masjid geus anggeus ge hayang jadi panitia bae geus terus kajen kena datang ke kuburan di belah katuhu kula ge aya ieu panitia masjid kene seksi konsumsi Haji Muhammad Bahar alhamdulillah karumpul kabeh di dieu berikut Bapak Lurah katingali aya polisi aya abri alhamdulillah nyana geja jelemakeun meureunnya milu muludan jeung urang terutama panitia penyelenggara PHBI nu alhamdulillah malam ieu malam pertama maulid di Kampung Cilongok Citi alhamdulillah malam ieu di Cilongok dihadiri ku satu orang Aceh ialah Bapak Putra kedua Rajib Gandhi Pandi ketilu Haji Supendi alhamdulillah tanpa diundang datang babari apa guys kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah malam tanggal 2 ieu urang kumpul di dieu dalam rangka ngagungkeun ngamulyakeun kana dilahirkeunna junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu Kangjeng Nabi teh kasep-kasepna jelema barang neuleuh ka dieu joren jadi hari ngadenge Kangjeng Nabi kasep biasa barang neuleuh ka dieu ya Karim aduh potongan lamun Kangjeng Nabi ma akhlakna mulia Quran ngajelaskeun wa innaka la'ala khuluqin azim mun hayangnya Quran lempang Kangjeng Nabi barang deuleu ka dieu pang robed-robedna tah ieu kukula dibabawa ge teu robah-robah kieu asal datang ka paeh kieu bae jalema geus kajeun lah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kula lamun neuleuh Haji Pendi teh inget ka dongeng anu ulang tahun aya nini jeung aki-aki umur 90 tahun ulang tahun asal Haji Pendi mah inget ka dongeng eta ulang tahun dihadiran ku anak incu cicit kabeh Masya Allah atuh peserta anu penghadir ngaran lagi ngariung ieu haraya kabeh haju dansa deui biasa dansa nini jeung aki-aki biasa dansa teh bahasa mana eta dansa
main kencang-kencangan gitu. Ih, nyana biasa make my darling segala. My darling. Aduh, I love you my darling ini eta. Geus beres teh ditanya ku peserta. Ki, ini ai tadi my darling teh emang naon artina? Ih, itu teh nyaho. Ki ai tadi my darling naon? Teu nyaho cek cenah. Teu nyaho. Ditanya Nini teu nyaho, ditanya si Aki teu nyaho. Eta bisa my darling gitu. Itu my darling teh gara-gara si Nini bae nyebut my darling geus Aki ge nyebut my darling. Maksudna naon maksudna ieu teh? Teu ngarti cek nya teh. Barang didesek bae poho ka ngaranna cek nya. Cek Nini aing ka bapa sia poho ngaranna. Cek bapana ge aing poho ka sia ngaranna. Orenganan parikun. Jadi eta pikun dan anu sok ulang tahun teh jelema pikun. Pikun tah maningan muludan mun muludan kieu ye ngaranna jelema bener. Ieu Haji Pendi kolot-kolot ulang tahun goblok ieu mah. Masa kolot ge ulang tahun? Coba cekel irungna pikun teh sih. Pikun di Cilongok mah eueuh ulang tahun eueuh. Eget 1 2 3 4 5 genep. Eta pikun ngaranna. Nah malam ieu mah urang maulidan mengenang kelahiran Kangjeng Nabi sekaligus perjuangan Kangjeng Nabi sekaligus wafatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu urang harapan urang ku ngayakeun maulidan kieu mudah-mudahan urang engke di akhirat diajak ka surga. Wah, Dulgani amin. Oh, potongan sama Dul. Mana? Jana yang ke surga Dulgani. Iya, tapi jana Jum'ahna mah dihareup ngan nundutan bae. Iya Dulgani. Tak jadi sakali deui harapan urang mudah-mudahan jaga di akhirat diajak ku Kangjeng Nabi ka surga. Sebenerna ye cek Kangjeng Nabi urang geus ngabogaan imah di akhirat. Imah di akhirat geus boga. Cek Kangjeng Nabi ma bin abdin illa walahu baitan. Teu aya hiji hamba, hiji jelema kabeh kecuali nyana ngabogaan 2 imah di akhirat. Waduh mantep jasa. Baitun fil jannah wa baitun finnar. Hiji imah di sorga, nu hiji imah di neraka. Mudah-mudahan Haji Pendi bisa ka imah nu itu. Nu mana? Aya 2 imah. Urang kabehan ngabogaan 2 imah jang balik urang. Hiji imah di sorga, nomor kedua hiji imah di neraka. Urang ge boga rarasaan ieu kira-kira mun balik ka ditu ka akhirat, ieu urang bakal cicing di imah nu mana geus boga rarasaan. Geus boga rarasaan, ieu kira-kira ieu mah unek nanya bae ka jamaah. Mang Haji Pendi mun balik ka imah nu di sorga apakah imah nu di neraka? Tuh. Neraka cak Haji Adang neraka. Jadi geus diprediksi ku batur ge ngaji. Geus diprediksi. Nah, lamun disebutan hiji-hiji eta teu bagus, mendingan urang bae kuari mah nyekel diri urang. Aing sih mun balik ka sorga ka akhirat kira-kira imah aing nu mana ieu anu bakal didatangan. Apa imah nu di sorga, apa imah nu di neraka. Urang geus boga rarasaan sorang. Sebab anu bakal balik ka akhirat, nu bakal cicing di imah sorga mah hiji jelemana tilok boga HP.
tah nu tilok boga HP bakalna jijing di sorga nu boga HP berarti kan hiji deui yang ngaji malah HP ente coba kalau keluarkeun coba udah suka bohong burut ya sebab sama jaringan teu beres HP mah tah eta ciri da eta be kadua di imahna tilok boga TV tah eta bakal balikna ka imah nu sorga lamun anu boga TV eta ka neraka imah nu di neraka dul gani boga TV teh boga tilu wah Masya Allah tambah jeung anak incu berarti ya teu aya hiji jelema kecuali ku Gusti Allah geus disadiakeun dua imah hiji imah di sorga nomor kedua imah di neraka terserah urang kuari nu urang bakal balik ke akhirat apakah deka imah nu di sorga apakah deka imah nu di neraka pilihanana ayeuna sok dirage ngan anu kumpul di dieu mah pasti ka sorga kabeh iya tuh iya pan urang cinta ka Kangjeng Nabi ngan paling dia angel ka sorgana mampir-mampir heula Haji Bahri mampir di warung kopi Haji Masuri mah komo batur geus daratan ka sorga nya encan Haji Masuri keliling heula sebab di dieu nya sok keliling we pan eta angel geus ditarajakeun ku dulgane ge uwi ka mana uwi tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah adapun jelema anu bakal jadi penghuni surga nu kuari ngabangun imahna dirapih-rapih dibagus-bagus jelema anu iman pasti balikna ka imah nu di sorga amal mu'minu payabni baitahu bil jannah anapun jelema mukmin bakal ngabangun imahna nu di sorga ge urang kuari kumpul di dieu teh sapertama ieu teh lain kenaran keur ngabangun imah di sorga aju urang teu penting tahajud eta keur dirapih-rapih tah keur dirapih-rapih ulah tutungkul tahajud tilok tahajud tilok ai heran di jelema ieu aisal atuh kikian we bener-bener Masya Allah geus puguh pondasi-pondasi dem eta salat 5 waktu teh terus ornamen-ornamenna eta adalah puasa-puasa sunah Senin Kemis tah eta ornamen-ornamenna geus puguh salat duha babeh eta keramik granit lamun salat duha na 2 rakaat eta mah keramik ikat lamun 4 rakaat na ieu mah esedza lamun 6 rakaat eta marmer padalarang lamun 8 rakaat karara Haji Pendi Karera Itali istimewa terserah urang kuari ngabangun keur ngabangun imah diserahkeun ka urang jadi engke ulah kaget lamun urang ka sorga imah saya nu bagus ieu mah bagus oh imah Kiai ti Cipocok kok pantes iya mah Rajib Gandhi Rajib Pandi bagus ieu saya nu lurah imah lurah bagus bab lurahna bageut ieu nu kentengan ieu nu Haji Rusdi kentengan ayo nu eot dia ini Haji Masuri nya eot nya eueuh jelema ka mana ieu jadi dibangunna kuari ku urang ya Allah ya Rabbi nu mantak
para Aulia Allah wanian tapak di dunia jenting tedaharge asal ke di akhirat nak rapi jenting baju tepati mewah ge asal di akhirat kajenting teboga kendaraan ge asal ke di akhirat kuari dibangun terus wanian ya nama mentang mata tipeti maca Quran teu eureun-eureun maca sholawat zikir moal kebel ya urang hirup di alam dunia teh moal kebel dulur urang nu kira-kira bakal panjang umurna jaenal teh jaenal babaturan Haji Munjir tah babaturan Haji Munjir babaturan Haji Rusdi geus teu heula jaenal geus kieu bae di gara ka dieu di mana Haji Uwi jaenal geus teu heula tuh Masya Allah nu ngarora keneh kunyana ge di deulean bae ieu kuna karumpul di dieu aya naon cek jenal teh oh muludan cek ngadengekeun kuburan ada deukeut tadi da deukeut eta itu saja oh Haji Bahri tah ieu ke di deulekeun moal kebel urang Masya Allah karim geura bangun ku urang imah jang urang bangun ku urang supaya rapih urang lamun ningali BSD bangunan kabita lamun urang di modern ningali kabita di Kelapa Gading aya nu laporan kamari ieu ngajual imah hargana 40 miliar minta doana cenah kiai ieu imah deuk dijual sabaraha hargana 40 miliar oh cekola teh mun dijual ke Haji Rusdi mah mantep ya 40 miliar batur mah ngajual imah teh nah eta kan di dunia kobo di akhirat bangun ku ari ku urang ulah asa-asa urang bangun melalui hijrah minal ma'asi atau minal maksiat ila taat hijrah ieu Kangjeng Nabi teh kapan diutus ku Gusti Allah di Mekah lahir di Mekah diutus di Mekah 13 tahun cicing di Mekah kemudian pada tanggal 13 September tahun 622 Masehi nyana hijrah ke Madinah mantak hijrah teh mun dina fikih hijrah teh pindah min daril kufri ila daril Islam tapi di manaan ku ulama panjang hijrah teh urang mah hijrah teh ku ari mah geus bae hijrah tina maksiat kana taat mulai kuari mengenal Kangjeng Nabi teh sebagai rahmatan lil alamin kemudian Kangjeng Nabi teh adalah basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi wa sirajan munira melalui petunjuk Kangjeng Nabi urang setelah nyaho aju nuturkeun wah mantep teu percaya ka Kangjeng Nabi cilaka dunia akhirat loba jelema nu teu percaya ka Kangjeng Nabi di dunia na keneh teu percaya ka Kangjeng Nabi cilaka ulah teu percaya ka Kangjeng Nabi maksiat bae kana aturan-aturan Kangjeng Nabi tu NTB tu Palu eta maksiat ka Kangjeng Nabi aslina ka Gusti Allah mantap kula sok meringkak bulu bela mun di Cilongok kadenge aya nu mabok meringkak bulu Cilongok aya nu zina barang diteliti aya mah aya tapi lain urang Cilongok nu mabok teh alhamdulillah barang teliti tetep kudu neliti coba urang Cilongok lain oh lain ngan anu ngajual nama urang Cilongok leuwih parah tah kos kitu tah ieu sih ada ieu ya urang ieu salah setik gempa salah setik angin salah setik banjir ulah mengundang bendu Allah urang hijrah coba kuari hijrah minal taat minal maksiat ila taat di jero hate urang bae ya Allah ya Rabbi lamun Kangjeng Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah lamun para sahabat hijrah ti Mekah ka Madinah nyalametkeun agama abdi mandek hijrah tina maksiat kana taat sakitu bae geus tuturkeun petunjuk Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun nuturkeun Kangjeng Nabi hampang ulah nuturkeun anu teu akur jeung Kangjeng Nabi
boro-boro muamalah munakahat jinayat salat bae lamun akur jeung Kangjeng Nabi hampang aya jelema salat tapi teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi takbirna sabaraha kali sholli Allah usolli Allah aya anu ngamakmum kurang Arab kurang Arab da di Arab nu salat kos kieu tapi barang ka Indonesia loba kageteun urang Arab sakali deui sia teh jadi ku aing ditarik sia kurang Arab bener bae ka 4 kali 5 kali Allah ditarik ku sana mundur kurang Arab ka hareup langsung teu usul deui cenah mah langsung Allahu Akbar hebat urang Arab nyana nyileuk anu tadi teh sakali bae cek nya teh aya takbir sakali ngomong teu beres urang Arab siapa sahabat deui itu karena ge jelema barodo teu nuturkeun Kangjeng Nabi nu pertama teu beres nu kadua teu becereg jadi atuh geus bae mantak ngaji jelema nu teu ngaji mah kos kitu tah lamun ngaji bahkan hampang ngeunaheun teu kudu hese-hese ja Allah maneulekeun bae jeung ngagerakkeun urang ge Gusti Allah mantak teu kudu hese-hese ulah usolli aya deui usolli far kebenaran di tukangna Ki Ja'far hayo par deui Gusti tadi aing di tukang itulah lain salat pasini nah iya kudu nu bener salatna kudu sesuai jeung aturan kudu jual belina atuh kudu sesuai jeung aturan urang lamun jadi karyawan kudu sesuai jeung aturan dagang dan lain sebagainya geus diatur ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulang hijrahkeun tina teu bener kana bener urang hijrahkeun tina maksiat kana taat urang hijrahkeun tina anu tatadina kurang khusyuk kana khusyuk urang hijrahkeun hate urang nu tatadina kurang yakin supaya yakin ka Gusti Allah niatan mantepkeun ku urang ka Gusti Allah hijrahkeun hate urang masyaallah kali itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah lamun tadi Kangjeng Nabi hijrah nyalametkeun agama para sahabat hijrah nyalametkeun agama bari bayangkeun ku urang hijrahna lain sakadar hijrah imah ditinggalkeun lahan ditinggalkeun pamajikan nu embung milu lantaran beda agama ditinggalkeun anak ditinggalkeun hewan ditinggalkeun batur menyelametkeun agama datang ke hijrah Masya Allah kali geus urang mah kuari mah hijrah bae tina maksiat kana taat nu tatadina urang ngosok ngahiji di kamar jeung pamajikan coba dihijrahkeun urang ngomong ka pamajikan neng tadi muludan tita hijrah wayahna nya dek ditinggalkeun heula ku kakak beda kamar helanan kakak dek salat tahajud sorangan cek pamajikanna atuh teu naon geus kitu masugan bae kakak ka surga kula ka ajab bae udah tarariis asana ngomong kos kitu ti istana pamajikan urang salat Allahu Akbar di kamar dipoekan kan ku urang jam 2 peuting insyaallah kakak ke urang sarakata aya sorak koletrek ji naon sia eta jaenal boa wah pikiran kada juri teh pan urang mah aduh barang asyhadu alla ilaha illallah koletrek geus teu salam teh langsung ka pamajikan kare geussan kitu kan geus pan sakedeung amat aya jurig eta hijrahna sakedeung jasa hijrah teh boro-boro naon ku koletrakan bege urang mah sieun coba dimantepkeun ka Gusti Allah mantepkeun ka Gusti Allah urang hijrahkeun ku ari mata urang nu tatadina kurang bentak-bentakeun anu tatadina urang full nonton TV dihijrahkeun ku ari ya Allah ya Rabbi abdi ku ari deuk ngahijrahkeun mata moal pati nonton TV lah
geus kuari mah dikurangan tadina 12 jam genep jam saetik lalaunan hijrah tah ngaranna mulai lamun henteu ku urang moal bisa nah ieu bangunan imah teh ya bangunan imah ku urang kuari bangun jang balik urang ke jaga lamun urang kuari ngantepkeun salat henteu teh hijrah puasa urang henteu judi terus nah mabok terus naudzubillah min dzalik wa min dzalik nah ieu lamun balik urang bakal nyaba ka imah nu di neraka sing hade eta geus disadiakeun ku Gusti Allah ornamenna ge bagus kalajengking imah nu di neraka mah orai koros oh nambah bari haji pending geus boga orai koros mah kuari gitu tak ieu jang balik urang persilahkan kuari urang bangun jang balik urang ke akhirat di akhirat gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sing hade urang hirup di dunia moal lila geus iman ke Allah iman ke Kangjeng Nabi tinggal kuari urang hijrahkeun mantepkeun kuari ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul pake aturan-aturan Kangjeng Nabi sakitu dina malam ieu urang ngayakeun maulidan nu tadi kula ge ngahadiran ngadengekeun geus luar biasa lobana kula mengan sakadar nambahan-nambahan bae ge lamun aya waktu malam ieu urang ngamimitian di dieu ke malam Senin di mana isukan malam Senin di Mah Haji Uwi malam Senin isuk malam Rebo ayo guys ya pengaturan lagi tilok bebeja ya kakula ieu aya tilok ngaturna ge aturan mah lapor malam ieu di malam itu henteu mun can ditanya can ngajawab Masya Allah kari boga sekretaris ku kieu-kieu teh ya sekali deui urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan urang dibere mantep keyakinan urang ka Allah mantep keyakinan urang ka Kangjeng Rasulullah sehingga urang dibere ngeunah ibadah ka Gusti Allah bere cinta ka Kangjeng Rasulullah bere cinta ka ahli bait Kangjeng Rasulullah dibere daek ngalaksanakeun aturan-aturan Allah sehingga urang jaga di akhirat dihijikeun dibarengkeun jeung Kangjeng Nabi urang di akhirat di sorga Allah Subhanahu wa taala sakitu ya dicukupkeun ke urang sambung deui malam Senin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.